Sirawing Niti. Sorot panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa. Kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Roman Silat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneteupna kasabudereun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yater, pangreka jeung panyeup sora Nopan Cahya Lagawa, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Bener gitu yuk. Ama oge geus boga ijiran teh kalebah dinya tah. Hartina si topeng mayit boga maksud ngumpulkeun kakuatan anu saloba-lobana nu saterusna bakal nebarkeun pangaruh jeung kakawasaanana. Teu mustahil lamun hayang ngawasa kahirupan di dunya kajawaraan kitu tah yuk. Ayu manganti ungeuk bari terus nyarita deui. Memang kitu pisan cita-citana si topeng mayit amah. Keur manehna mah taya deui anu jadi udagan kajaba ngawasa dunya kajawaraan sarta nu dianggap bakal jadi panghalang teh nyata ama pisan. Nu matak manehna nangtang ijeun jejaten ka ama geuningan. Nyakeun weh dahakna eta mah yuk. Nu penting kawaspadaan tadi tah nya. Kawaspadaan tumali jeung kawaspadaan tadi ya kasinangling kudu diingetkeun deui nya. Kudu digiatkeun deui latihan. Piraku ari dina impian bisa. Kudu diteruskeun ulah samogol nya. Mimiti poe sukan yo urang ngabibitian latihan deui nya jang. Jaka sinangling neuteup ka Sirawing anu jadi bapana ungeuk bari terus ngawalon. Mangga Pak ngiringan. Pokona mah abdi memang kedah giat supaya henteu jadi korban tindakan jalma anu sawenang-wenang. Nu utamana mah ti pihakna si topeng mayit nu nambahan kakuatan anak-anak buahna, hartina jalma-jalma anu ngabakti ka dirina. Kitu amah. Saraswati narik napas panjang. Sanajan ditenang-tenang oge tetep can bisa tenang sapinuhna kaayaan hatena. Lain baik mikiran ancaman jalma anu ngaran si topeng mayit, tapi ras mikiran deui kaayaan Rasanti anu masih keneh tacan aya laratanana. Sedengkeun Jaka Sinangling jadi inget deui ka Kirana. Wanoja anu geus nulungan kasalametan jiwana
anu akhirna kahormatanana diruksak ku tilu iblis arasaradan, jadi ancur harapan ejeng kahirupanana anu ayeuna duka teuing aya di mana eta wanoja teh. Menang sajongjongan mataya anu cumarita ngan teu lila kadenge si Rawing anu nyarita deui. Bet jadi ngabaratam ejeng tinggal urang kieu ya. Henteu pegeh ejeng tiris deui yeuh ku angin peuting. Ayo urang asup ka jero imah. Mending keneh di jero imah ngobrol nanya. Geus kitu mah opatanana terus maluru deui arasup ka jero imah. Henteu neruskeun lila obrolanana da puguh waktuna salare. Ngobrol sakedeung terus arasup deui ka kamarna masing-masing. Dina poe isukna, si Rawing memang bener ngalatih jurus ka Jaka Sinangling anu jadi anakna. Lantaran Jaka Sinangling geus kungsi dilatih tea ngaliwatan impian henteu ngawagu deui dina latihan teh malah leuwih lancar sarua ejeng neruskeun naon rupa anu geus kacangking ku Jaka Sinangling. Urang tinggalkeun heula kaayaan Jaka Sinangling anu keur dilatih ku si Rawing. Caturkeun harita di tempat sejen, Juragan Gandara kitu deui Aji Sutra anu geus pulih kasehatanana kaget anu lain di kieuna narima kadatangan si Topeng Mayit ejeng anak-anak buahna kitu deui Laras Anting. Beuki nambahan kakagetna eta bapa ejeng anak. Waktu Laras Anting geus tanpa tedeng aling-aling ngajelaskeun yen dirina ejeng si Topeng Mayit geus jadi salaki ejeng pamajikan. Dina sikep anu biasa-biasa Laras Anting harita nyarita ka Juragan Gandara anu jadi bapakna. Tah jelas nama abdi jeung anu jadi salaki pangna dongkap ka dieu nepangan ka ama teh hoyong dipestakeun sakumaha mistina anu anyar pangantenan ama. Bet asa piraku abdi anak jalma anu kaya henteu nepikeun ka dipestakeun kangeranan tos gaduh salaki. Tumali sareng hal eta ama muga ama oge Kang Aji centen uninga. Menang sajongjongan mah Juragan Gandara jeung Aji Sutra taya anu cumarita. Duanana masih keneh kabeku kaget ejeng kabingung ningali sikep ejeng ngadenge caritaan ti Laras Anting anu saperti kitu. Si Topeng Mayit ngabagikeun paneuteup,na ka Juragan Gandara ejeng Aji Sutra. Teu lila kadenge si Topeng Mayit nyarita. Sakumaha nu dijelaskeun ku Laras Anting memang kitu pisan kanyataanana. Jadi ieu kanyataan memang kudu ditarima sabab memang geus kieu kuduna. Jadi henteu kudu ngarasa kaget atawa bingung, kudu ditarimakeun sakumaha mistina ieu kanyataan. Juragan Gandara bangun anu bingung rek cumarita teh kalakah ngareret ka Aji Sutra anu jadi anakna. Aji Sutra dina hatena mah dipinuhan ku rasa kaseber sabab anak-anak buah si Topeng Mayit saperti Sanca Dawuk, Dewi Angrum, Sanggajaya mangrupa jalma-jalma anu geus kaukur tahapan ajen pangartina. Tapi kahormatan anu jadi bapa ejeng dirina bener-bener geus teu diajenan ku jalma-jalma anu datang dina waktu harita kaasup Laras Anting adina sorangan. Semuhurung sorot panon Aji Sutra. Waktu neuteup ka si Topeng Mayit teu lila terus nyarita. Kadatangan Andika kabeh terus terang teu dionang. Saterusna ayeuna sanajan bener bebarengan jeung Laras Anting adik kuring. Tetep pikeun kuring sarta kulawarga anu aya di dieu henteu bisa narima kitu bae kana caritaan jeung pengakuan Andika. Laras Anting, akang bener-bener teu ngarti anjeun bet jiga linglung geuningan kalakuan teh.
Aji Sutra muncereng kalaras anting, tapi anu dipuncerengan kalah kaseri bari terus ngajawab. Kang Haji, poe ayeuna tangtu beda jeung poe-poe anu katukang Kang. Jadi ulah rek disaruakeun jeung poe-poe anu kaliwat. Pokona mah salaku anu jadi lanceuk jeung Bapak kudu nyumponan atawa nurut kana pamenta abdi lamun teu hayang cilaka dirina. Ieu lain ancaman, tapi memang bisa jadi kenyataan Kang Haji. Ngadenge caritaan seperti kitu ti laras anting, pugube Aji Sutra beuki asa dihina jeung teu diajenan kudu jadi adi. Acan oge Aji Sutra ngomong, si Topeng Mayit geus miheulaan nyarita. Leuwih hade laksanakeun kahayang pamajikan dewek, nyatana laras anting. Gugu ejeng turutkeun kahayangna, lamun anu araya di dieu pada hayang salamet. Ngadenge caritaan si Topeng Mayit anu saperti kitu, sarta sikepna anu ngandung ancaman, pugube Aji Sutra beuki nafsu. Sedengkeun Juragan Gandara mah teu bisa nyarita. Ambek, bingung, kaget, ejeng sieun, sarta rupa-rupa parasaan gumulung ngajadi hiji. Ulah gagabah jeung sangeunah na maneh nyarita teh Topeng Mayit. Kuring moal make kerusian jeung hareupan jelema saperti Anika. Awas aya rasakeun ye hap ya. Aji Sutra memang geus teu tahan ku nafsu ngagajeleng luncat darajang ka si Topeng Mayit. Tapi kajadianana memang mata kaget. Si Topeng Mayit teu ngarobah tangtunganana. Ukur sageprakan bari nakis panarajang ku leungeun sabelah, langsung leungeun nu nakis ngegempur dada Aji Sutra, ngajadikeun Aji Sutra ngajengkang rubuh ngababengkang. Plak des cilebet des walah. Aji Sutra sumengir nahan ka nyeri hese rek hudang. Si Topeng Mayit muncereng bari ngancam. Coba-coba ilaing kurang ajar ka si Topeng Mayit, ha? Hayang kojor mun kitu masih lain teh nya. Hade, ku dewek bakal dipodaran si Aji Sutra. Si Topeng Mayit geus rek ngalengkah sukuna kalebah Aji Sutra. Gancang Juragan Gandara ngahalangan, nyarita bari lumengis menta supaya anakna dibere ampun. Ampun, ulah Topeng Mayit. Anak kula ulah dibinasa sing karunya. Upama anak kula kurang ajar muga sing dihampura ulah nepikeun ka dibinasa sing karunya ka kula. Anak lalakingan hiji-hijina jeung apanan eta de lanjeukna laras anting. Ampun Topeng Mayit. Si Topeng Mayit dina waktu harita ngareret ka Juragan Gandara terus nyarita. Untung maneh buru-buru mamentakeun ampun. Lamun teu dihalangan, pikeun dewek ngala jiwa si Aji Sutra gampangna teu beda tinggal balikeun dampaleungeun. Karti. Percaya Topeng Mayit. Kula memang tadi mah masih keneh kaget ku kadatangan anu jadi anak nyatana laras anting. Tapi lantaran kanyataanana memang geus kieu, kula kudu narima kana ayana ieu kenyataan. Jadi, rek kumaha ayana sikep nah bakal dicumponan atawa dilaksanakeun pamentana laras anting pamajikan dewek, pamenta anu jadi anak. Juragan Gandara tembong dina waktu harita unggut-unggutan, nandakeun ngarti ejeng satuju kana caritaan ejeng kahayang si Topeng Mayit katut laras anting. Kadenge Juragan Gandara nyarita deui. Tangtu, kukula bakal dilaksanakeun. Keun, leuwih hade atur be sagala rupana. Sabara butuh waragadna sarta naon bae nu dibutuhkeun. Kula moal milu ngatur. Nyarenkeun we sapinuhna kana boga hadas ejeng kahayang. Kitu ta ari ti diri kula mah. Laras anting nyerenge seuri nandakeun hatena anu suka ejeng sugema ngadenge caritaan Juragan Gandara anu jadi bapana saperti kitu. Coba lamun amati tadi nangtukeun sikep ejeng kaputusan seperti kitu mah ama, Kang Haji moal nepikeun ka ngaranapan ngajengkang ngabengkang segala rupa. Ulah coba-coba tur lalawara ka salaki abdi ama. Nu ngaran si Topeng Mayit dina waktu anu malila deui ama bakal jadi rajana jago ti dunya kajawaraan. Mun kitu putusan ti ama, abdi ayeuna rek pada miheula nya. Juragan Gandara akhirna merek kabebasan anu sapinuhna. Laras anting ngajakan badami di rohangan tengah supaya laluasa. Nu aya ditepas ukur Juragan Gandara ejeng Aji Sutra.
Aji Sutra bari masih keneh nyengir nahan ka nyeri, nangtung nyekelan dadana, netep ka Juragan Gandara anu jadi bapana teu lila terus nyarita. Aduh, dapat ki kajadian anak mah. Si Laras Anting bet siga anu kurang panceg ingetanana. Jadi teu hidang kitu tah ama, aneh teu ngarti ama. Ku ama bet kalakah dibebaskeun diberi keluasaan deui. Juragan Gandara narik napas panjang, malas tetepan kanu jadi anakna teu lila terus kedalisan. Mun teu kitu, rek kumaha deui sikep urang, Aji. Bisa karasa meureunnan ku hidup oge kumaha kahebatan elmuna si Topeng Mayit. Saanu bisa nying hareupan ejeng ngungkulanana. Tibatan hidup kudu cilaka binasa ku si Topeng Mayit atawa anak-anak buahna. Keur ama masih keneh mending milih nangtukeun sikep ejeng putusan anu saperti kitu, Aji. Aji Sutra tembong dina waktu harita tungkul. Sanajan dina hate mah dipinuhan ku rasa kahanjeluan, tapi teu bisa majar kumaha. Manehna oge kudu ngarti sarta ngamaklum kana sikep jeung putusan anu geus ditangtukeun ku anu jadi bapakna. Aji Sutra ngahuleng bari ngomong sorangan dina jero hatena. Aing bener-bener teu ngarti ku kaayaan anu jadi adi bet bisa jadi kitu. Aneh, ieu tempat jadi diranjah ku jalma saperti si Topeng Mayit jeung anak-anak buahna. Mun kitu mah jelas aing eueuh hartina aya di dieu. Mending keneh indit ayeuna mah aing. Aing kudu neangan guru anu hebat, anu saterusna ngayakeun balitungan ejeng si Topeng Mayit anu geus ngaruksak ngalinglungkeun pikiran ejeng jiwa adi aing. Juragan Gandara bangun anu surti kana perasaan ejeng pikiran anu jadi anakna. Kadenge harita kedal di lisan. Ama bisa ngarti kana perasaan ejeng pikiran hidup, Aji. Tapi dina kayaan anu kapepet saperti kieu, turuk kayaan jalma saperti si Topeng Mayit teu bisa dianggap enteng. Teu ade pilihan pikeun kasalametan urang. Kajaba kudu bisa nyumponan kana karep ejeng kahayangna, Aji. Nyangan eta bae ama. Si Laras Anting bet siga anu dipoekeun pikir. Abdi tetep teu bisa narima kana ieu kanyataan ama. Nyeri ieu hate, nyeri ama. Nu jadi adi geus robah sagala-galana. Perasaan atawa pikiran hidup moal beda jeung ama, Aji. Tapi urang tetep kudu inget kana kasalametan diri. Kangaranan kasalametan jiwa leuwih penting tibatan sagala rupana. Naon hartina harta banda ejeng pakaya lamun dibandingkeun ejeng nyawa, Aji. Juragan Gandara jeung Aji Sutra geus teu waniun datang nyampeurkeun ka rohangan tengah di mana si Topeng Mayit ejeng anak buahna katut Laras Anting keur ngayakeun babadamian. Si Topeng Mayit diuk ngarendeng jeung Laras Anting, sedengkeun Sanca Dawuk ejeng Dewi Angrum katut Sanggajaya sajajar tiluan. Jadi kitu kacindekanana. Pesta anu diayakeun teh urang dipake kesempatan pikeun jago-jago anu ti mamana sina tumplek datang ka dieu. Di mana geus kumpul pada daratang di dinya. Engke dewek bakal nembongkeun kamampuhan ilmu dewek supaya jago-jago anu makalangan di dunia kajawaraan bisa ngarti ejeng pada nyaho. Saha si Topeng Mayit. Saterusna ngaran dewek bakal jadi bahan caritaan di dunia kajawaraan.
Gitu tak karep ejeng kahayang dewek cik kumaha cik laras anting. Si topeng mayit dina waktu harita tumanya ka laras anting anu jadi pamajikanana. Nu ditanya gancang nembalan di barung ejeng seuri. Keur abdi mah moal waleh satuju. Ngan ingetkeun janji ejeng kasanggupan teh Kang. Hadiah anu dipenta ku abdi kudu bisa bukti. Nyata sirana jaka sinangling ejeng si Ayu manganti. Ngeunaan acara anu bakal dilaksanakeun, abdi masarakeun kumaha saena anu jadi salaki. Si topeng mayit unggut-unggutan tanda suka ejeng panuju kana jawaban anu saperti kitu ti laras anting. Hade lamun kitu anting. Tah sanca dawuh. Oge si laing sangajaya. Terus deui maneh Dewi Angrum. Sebarkeun ondangan, bejaan jago-jago anu geus boga ngaran. Sina datang kana acara pesta urang. Dunya kajawaraan kudu ngaku kana kahebatan ilmu dewek. Siapkeun sagala rupana. Penta bantuan jelema-jelema di ieu lemburan anu sok biasa digawe nya. Pesta nu diayakeun kudu bener-bener rame ejeng rongkah. Waragadna ejeng sagala rupana anu dibutuhkeun geus nyampak aya di dieu. Kumaha kaharti? Kumaneh tiluan. Sanggajaya sanca dawuk ejeng Dewi Angrum pada arunggeuk. Kadenge sanca dawuk anu leuwih ti heula nyarita. Gagasan anu memang kudu dilaksanakeun di guru. Ayeuna waktuna urang kudu mimiti nemongkeun diri yeuh. Pang-pangna mah pikeun jago-jago anu mokalangan di dunya kajabaraan. Nu akhirna sakabeh para jago bakal ngaku kahebatan si topeng mayit. Gitu dah. Dewi Angrum milu mairan caritaan. Sakumaha anu dilisankeun ku Kang Sanca Dawu. Eta laras pisan pangarsa. Margi ieu kasempatan pikeun urang nembongkeun diri. Nembongkeun diri saha anu sabenerna. Kalayan dina akhirna pangarsa bakal jadi bahan caritaan jalma-jalma nu aya di dunya kajawaraan. Utamina jago-jago anu ayeuna memang geus baroga ngaran. Komo upami pangarsa parantos beres ngungkulan atawa ngabinasakeun si Rawing mah. Jadi sababir hiji ngaran salira teh pangarsa. Sanggajaya oge sarua bet kurang sugema hatena lamun teu miru cumarita. Pokona mah urang ramekeun acarana supaya jago-jago nu diondang mun bisa mah kabehanana datang ka dieu supaya suka jeung sugema kana hatena. Nu mata tenang-tenang we lah ki guru mah nya. Sagala rupana urang atur. Si topeng mayit unggut-unggutan tanda suka ejeng panuju hatena telila kadenge harita nyarita deui. Tah ayeuna mah pada atur diri sarta laksanakeun pancen masing-masing pikeun ngawujudkeun naon rupa maksud dan urang. Ingetkeun beuki loba anu datang beuki alus supaya dewek teu satengah-setengah dina nembongkeun kemampuan ilmu dewek. Kitu di antarana babadamian dina waktu harita. Ngan ukur aya waktu 3 poe pikeun nyebarkeun ondangan, geus nyiapkeun sagala rupa kaperluan mangsa ngalaksanakeun pamaksudanana. Ngayakeun pesta anu kawilang rame ejeng rongkah, ngondang meh sakabeh jago-jago anu geus baroga ngaran di dunya kajawaraan. Sedengkeun Aji Sutra anu barontak dina hatena harita gancang ngejat
indi tanpa bebeja kasasaha kitu deui ka Juragan Gandara anu jadi bapana. Juragan Gandara balukar tina goncang jiwana, harita nekad mateni diri ku cara nginum racun. Tapi beten teu sedih si Gana teh laras anting kangaranan ditinggalkeun kuno jadi bapa. Waktu anu tangtu mangsa anu utama tumiba. Di hareupeun imah Juragan Gandara aya panggung anu gede ejeng weweg. Kabeh pangeusi lembur eueuh anu teu lalajo kana acara hiburan, mangsa Juragan Gandara mantuan lantaran laras anting dipihukum ku jago anu ngaran si Topeng Mayit. Kawilang rada araneheun oge pangeusi pilemburan dina waktu harita, sabab laras anting bet boga salaki kanu ngaran si Topeng Mayit. Anu sabagian gede geus pada nyahueun saha si Topeng Mayit. Jago-jago anu ngahaja diondang kawilang loba oge anu datang. Mangrupa jago-jago anu memang geus boga ngaran sarta tahapan ajen pangartina teu bisa dianggap enteng. Jago-jago ondangan dipernahkeun di tempat anu khusus. Sabagian gede rata-rata memang panasaran ku ngaran si Topeng Mayit salaku panganten lalaki anu cenah bakal ngajajal sakabeh jago anu diondang, ngajajal dina hal tahapan ajen pangartina. Nu muka acara teh nyata sanca dawuh anu ngajelaskeun ngeunaan acara anu lumangsung dina waktu harita. Sorak sanca dawuh puguh dibarengan ejeng kakuatan tanaga lapisan, teu matak aneh lamun tarik jeung bisa kadenge ku sakabeh jalma anu lalajo. Kasakabeh pangeusi ilmu nu sarua pada ngabandungan kana lumangsungna ieu acara. Perlu dijelaskan yen ieu acara teh mangrupa syukuran ku ayana laras anting geus kahiji ngalaki rabi ejeng anu ngarannya eta nalahna si Topeng Mayit. Lain jelema biasa, tapi jago anu bakal jadi jagona di sakabeh jago nu makalangan di dunia kajawaraan. Jadi nu katelah si Topeng Mayit nyaeta nu bakal ngawasa kahirupan dunia kajawaraan. Kuaina kitu, ka para jago ondangan anu datang diberi kesempatan pikeun ngajajal atawa nguji nepikeun ka mana kemampuan elmuna si Topeng Mayit. Engke dina waktuna bisa langsung nyaho kana wawasena supaya percaya jeung yakin yen naon anu dicaritakeun ku diri kula dina waktu ayeuna lain ngan ukur ngareka-reka. Urang pada buktikeun kemampuan urang masing-masing. Jago kolot, jago ngora, sakur nu boga wawanen ejeng jajaten bisa naik kana panggung. Ayeuna urang bagiakeun sarta bandungan saha si Topeng Mayit anu sabenerna. Si Topeng Mayit kana panggung. Can garing bibir sanca dawuh harita aya anu ngajorelat ngalayang teu beda ti kalangkang nyaho-nyaho geus pancu nangtung hiji jirim anu tayalian si Topeng Mayit geningan. Sakur anu lalajo di eta patempatan eueuh anu teu merhatikeun kalebah si Topeng Mayit. Komo kangaranan jago-jago anu diondang mah ngarasa panasaran hayang ngajajal ajen jajatena si Topeng Mayit anu tadi geus dijelaskeun ku sanca dawuh majarkeun bakal ngawasa dunya kajawaraan. Caritaan sanca dawuh tadi jelas nyigung kana parasaan jago-jago ondangan nu ngahaja datang kadinya sacara teu langsung ditantang pikeun nembongkeun kemampuan dirina masing-masing. Jago-jago anu datang dina waktu harita kawilang jago-jago anu geus baroga ngaran di dunia kajawaraan sarta kawilang asak dina pangalaman mangsana makalangan. Lian ti eta tahapan ajen pangartina oge lain tahapan anu enteng-enteng. Jago kolot anu mimitina naik kana panggung awakna ngalayang bangun anu hampang pangawakan anak keker ejeng ngeusi katingali dina buuk ejeng kumis oge janggotna nu campur ejeng warna bodas tapi masih keneh katingali siga anu ngora. Dua jirim adu hareupan
Jago kolot nu anyar datang netep kasih topeng Mayit terus nyarita. Ulah ngahaja jauh-jauh cunduk anggang datang. Memang kaentepan kurasa penasaran hayang nyaho kanu lelah si topeng Mayit. Ayeuna ditepungkeun pisan di dieu bagja pikeun diri kula. Leuwih teh heula kula bakal ngawanohkeun diri nu katelah mah kula teh Ki Sombala si Cakar Dewa. Cukup lila makalangan di dunia kajawaraan nu mata kula penasaran. Make aya anu hayang ngawasa dunia kajawaraan segala rupa. Ki Sombala si Cakar Dewa langsung kana pokok tujuanana nu ngarasa penasaran hayang nguji pangartina si topeng Mayit. Si topeng Mayit rutret kaluhur kahandap siga anu keur naksir kaayaan nu jadi lawan. Seri sinis terus nyarita. Si Cakar Dewa ilaing teh kaasup jago kolot anu geus boga ngaran meureunannya. Hade, lamun memang penasaran hayang ngabuktikeun kahebatan ilmu dewe. Ayeuna ilaing diberi kesempatan 3 kali geprakan. Upama bisa tahan 3 kali geprakan, pamajikan jeung kakayaan Juragan Gandara bakal dibikin ka ilaing. Sikep jeung caritaan si topeng Mayit puguh be mangrupa panghinaan anu luar biasa keur Ki Sombala si Cakar Dewa. Kakara ayeuna manehna panggih jeung jago nu wani ngahina kadirina saperti kitu estu teu ningali sabelah panon. Langsung beureum beungeut Ki Sombala si Cakar Dewa dina waktu harita. Ngaran Cakar Dewa atawa kabeh dienakeun mah nelah jariji dewa geus loba anu rubuh ku ilmu silatna. Ki Sombala alias jariji dewa sorot panona jadi semu anu hurung kadenge harita nyarita deui ditujukeun ka si topeng Mayit. Montong bakal sombong deui topeng Mayit. Ulah gampang ngahina ka batur. Coba ayeuna buktikeun kehebatan jeung kemampuan si lain. Nah bener tah nu dicaritakeun bisa jadi kenyataan. Urang mimitian. Ki Sombala alias jariji dewa sigana bae geus teu sabar langsung dina waktu harita ngawangun pasangan. Sedengkeun si topeng Mayit tetep teu ngarobah tangtunganana. Jelas nganggap pisan enteng kanu jadi lawan. Kalah ka terus nyarita menta dipiheulaan di Tarajang.